Oke lur, ieu perjalanan urang rekakeun Mang Tino rek ngobrol sharing sagalana jeung Kang Pajar. Oh, hayu urang ulingkeun Mang Tino, pokona mah barudak. Gaskeun, hayu. Hancur. Mantap. Pokoknya mah kabarudak pantengkeun terus channel YouTube Cibiuk Fred. Aduh, ide budak di kudu minta duit ieu. Urang gaskeun, Bro. Yo, what's up bro? Kembali lagi bersama gua Amul Kun dan WhatsApp Cekidrot. Abi oge Pajar nu manis meureun tadi. Oke, sekarang urang teh bertemu jeung Kang Tino di Bandung. Urang di Garut nikleuh nepikeun ka Bandung. Pokona mah ngabebelaan urang teu inget PSBB, teu inget checkpoint. Hayang panggil jeung Kang Tino. Kang Tino. Keprok anjing. Keprok heula atuh. Pokoknya mah sabandung apaleun. Sabandung mah apaleun, Bro. Amin. Amin. Kang Tino, sim kuring teh rek tanya kabeh. Apa namanya? Nyantai meureun nyantainya. Nyantai, Tino. Oh, atuh. Orang jauh-jauh di Garut teh. Oh, ngabelaan ngalanggar PSBB jeung checkpoint, kade ulah ditiru. Tino mulai ngarintis ieu karya Mang Tino teh di tahun sabaraha Mang Tino? 2018. 2000 terinspirasi sih dari emang orang tilaletik. Kan orang mah di umur 12 tahun jar disirup di jalan jadi pengamen orang. Orang ngamen tapi terjun di jalan ngamen teh orang berpikir orang yang jadi artis kumaha sih. Orang sok nonton Indonesian Idol. Indonesian Idol cilik. Kau masih memikirkan tarian. Anjing. Orang kumaha sih ya orang yang siga batur tapi orang kumaha carana ngiluan teh audisi karena orang sababna bodoh kan orang teh sakola orang lulusan SD orang teu tamat langsung langsung terjun orang. Tapi menurut orang sekolah mah emang sebenarnya kudu sekolah mah tapi menurut orang masalah kunci kesuksesan mah lain tinu sekolah oge. Kabeh jelema ge bisa. Benar. Batur bisa mah orang tuh bisa. Benar. Sarua jelemanya. Sarua jelema. Dasar sarua. Nah, orang teh terjun ke jalan jadi pengamen, pepangrokan. Terus Pakum teh eureun teh urang 2000 terinspirasi baru bahwa berkarya teh aya wadahna YouTube, wadah jeung jelema berkarya anu boga karya tapi teu diakui. TikTok, kemudian namanya TikTok. Sia mah ku aing mah anjing ngamaduk wae nya ku aing mah sikung di headset anjing tinggal it is some cats. Anjing. Wadah eta wadah jeung berkarya. Nah, 2018 mulai diajar orang tapi itu langsung 2018 mulai setahun orang diajar ku masih jadi YouTuber itu. Nah, jadinya orang ngedit ku sorangan di no HP. Tepayu tapi orang anjing lama 2000 sabaraha? Kan ngarintis eta teh. Payu-payuna orang 2020 rezekina di TikTok deh anjing. Nengnya teruntuk sia anu bangetna jiga senal capitna Angling Dharma. Lamun sia geus ngomong kieu, aku mah da kecowo enggak mandang materi yang paling terpenting dianya selalu ada buat aku. TikTok tuh kan. Jeung maraneh bisa yang viral oge atau misalkan berkarya sok atuh ngajaran keluarkeun jati diri maraneh teh tong. Eta intina mah kudu jadi diri sorangan. Heeh, jadi diri sorangan. Soalnya naon orang pas keur berkarya 2020 teh 2018 teh lain urang eta urang jadi diri batur. urutan baturnya gitu ya. Urang jujur orang 2018 anjing mata urang teu payu. Tapi urang teu nyerah gini. Pasti bisa. Kapagi we titik jalanna ieu. Oh jalanna ieu ya. Gitu berarti benernya. Ya nya atuh. Keur maraneh pokona mah ulah sok ngeluh meureun mangnya heuh. Oh ulah ngeluh. Ulah ngeluh. Eueuh nya mang sarua kabeh ge lah ratanya. Sarua kabeh jelema lahir telanjang balik ge nya ditaranya.
kata-kata Mang Tino. Kade. Matakan kumanya urang berkarya teh tong cek Mang Tino teh mah ulah cicing di zona nyaman urang teh kudu keluar. Lamun pokoknya mah lamun lain ai sukses mah datang saya ngatur. Tapi pasti lamun urang niat yang sukses pasti bisa mau mungkin teh. Lamun keo ayeuna urang misalkan di zona nyaman, zona nyaman urang teh balik gawe nongkrong, duit gajian pakai minum kan eta zona nyaman. Bener. Coba lamun urang keluar di zona nyaman, fighter jeung diri urang sorangan gelut anjing rek susah rek kuring hadapi we. Insyaallah karekna bakal kamajuan. Amin. Pisan anjing tah ai tah petak aing mah resep tah ieu pisan tina teh tina pauji foto apa adanya pokona mah aja pisan pokona mah. Jeung ieu Mang Tino ye nya. Mang Tino pas pertama ieu terkenal booming-boomingna reaksi Mang Tino kumaha? Air Bunga atau kumaha ieu? bunga mah yang geus pasti ya. Pasti. FYP di TikTok. Urang hayang FYP mun hese geus ngetek urang ih ku hese pisan tuh Tapi sabar, bener proses sih. nana. Proses. Urang teh kan jar eta si Pajar saksina urang teh followersnya 150 terus naik ke 1000 dalam jangka 3 minggu teh. Boga netizen walaupun saeutik followersna aya nu support nu ngomen. Maneh kedeung deui bakal naik, Berarti eta suatu dorongan ke urang, oh urang bisa, berarti bener ieu titik jalan urang berkarya di dieu. Aya baturan urang nu nyobaan ka TikTok, di TikTok dia bisa jadi kreator quotes. Nyoba ka TikTok tapi 11 video urang upload dalam sempet nyerah urang mungkin di TikTok anjing aing paku mah di TikTok mau nonton teu payu. asal namanya Ternyata algoritmana can kapangi, algoritma urang teh masih kene can direkomendasikeun ku TikTok teh can di-FYP-keun. Nah, pas urang ngupload nu 12 kali urang minta doa ka indung urang, naik video urang nu hiji eta. Tah nu 11 video eta kabawa naik, aya nu tembus 8 juta viewers, tapi 8 juta teh di take down ku TikTok urang lamun teu nga-take down video eta, urang mau bisa upload. Take down, nah step by step mulai berangkat tina Pauji. Kos Angling Dharma Anjing. pokona mah anjing Garut ge arapaleun tina pauji mah aslina punya barudak ge Oke. Urang euy kata-kata teh dikasirianana urang euy asli anjing aing ge Oh pas najong HP aing. anjing ge di headshot mago orang ternyata naik. Anjing naon nomor cara ge aing. Sampai nu nge-stitch video orang ge manehna MM-an video nu nontonna sabaraha orang tirang ngerti. Tapi manehna ngabales ka urang ngabales najong di HP. Tapi teu naon sih eta da karya sarua. Nya urang jadi kreator mah cek urang, jadi kreator mah kudu jadi pelaku ulah jadi penikmat. Kreator teh pelaku, penikmat netizen menikmati video aing. Aing pelakuna gitu. Pelakuna urang orang nyanyian sebuah karya terus kumaha dinikmati tinggal dinikmati bener anjing asli rasa pisan eta urang mah Terus sama dia sok nanya deui naon. tahu kan kurang yang ditanyakeun teh euy ngan urang teh rada bingung soal saking lobana ieu pertanyaan Bae kalem Isa Allah tapi dijawab anjing dijawab jujur. Kurang jujur tah urang enak ya Mang Tino di selang waktu misalkan enak kieu kontennya ayeuna meureunang saking geus terkenal yeuh amin ya Allah amin aya sing terkenal we gitu kan ya gitu kan ya bagi waktu jeung keluarga jeung budak kumaha tah teh wah eta mah kudu profesional euy Anjing, urang mah teu wawu jeung nu ngaranna capek teu wawu urang da pemimpi mah tara sarare pemimpi mah sarena 3 jam 4 jam paling loba menurutnya molor ya capek eta molor ya tah eta sih urangnya berbagi waktu urang kan kudu nganapkahi nya urang kumaha sih carana urang bisa menang duit alhamdulillah titik 2018 jeung 2002 hiji beda titikna aya lah titik benang titik temuna
Hanya ketemu di mana sih orang yang anu teh? Anjing. Di mana sih orang hayang meuli anu tapi neanganna di mana eta? Titikna orang geus boga. Kari orang daekna. Tapi dah menurut orang kabeh jelema ge rezeki mah geus aya anu ngatur. Tong ngeluh we dan kayaknya kapangi titikna. Dari mana bisnis dan sukses mah menurut orang teu kudu jiga nyamun mana yang sukses kudu berkarya teu anjing. Sukses mah ya di mana-mana rek bisnis, rek dagang, rek naon pokoknya mah bakal bisa sukses. Jalan ngan jalana versina beda-beda aja. Mun urang misalkan cek urang cek aloh mana kudu sukses di jalur ieu nya, mana kudu di kitu sih. Beda versina. Da mau mungkin sarua tuh jalan kesuksesan mah. Beda-bedanya karena Kalau anak-anak jadi dokter kalau jadi dokter mah saya tak jadi dokter. Pengen hirupnya gitu. Jadi gua ngobrol intinya. Intinya mah orang teh kudu berjuang ya. Berjuang. Ulah terpaku tina hiji titik terus orang monoton ka dituna. Ganya, nah matakna orang mah bung viral, orang mah hayang step by step anjing ucing geus goblok. Anjing aya kucing. Bae we tong di cut anjingnya. Ayo mah lain podcast anjing. Anjing. Lain heurean. Mang Tino. Apakah Mang Tino teh rek terus nyen konten atau rek muka usaha lain teh? Atau Ya, emang mah. geus? Nya orang pokoknya mah orang mah teu wawuh jeung nu ngaranna capek urang aya belajar ka bisnis jeung ngajalani konten urang. Tunggu napi kok jadinya. Teu bauan lah untuk harus nama euy. Bawaan pokoknya mah urang boga jalur dua ayeuna teh. Urang mun teu sukses di dia aing kudu di dia sukses. Mun teu sukses di jalan ieu kudu di jalan ieu. Urang eta positive thinking urang optimis aing pasti bisa. Bisa. Urang pokoknya pasti bisa lah. Lamun cokolot teh mah lamun keyang tantu parang gitu. Benar. Lamun keyang tantu parang. Lamun peurih pasti bakal menang peurah. Heeh. Dan soalnya lamun urang can manggih ka peurih, hirup urang bakal terus menikmati zona nyaman. Aslina. Jeung lingkungan. Lamun da kudu manggih heula ka peurih jelema mah. Karek mikir mang. Karek Asli mikir. bener. Dia tanya balad-balad Mang Tino nu baheula ngasepelekeun. Kumaha ena reaksina melong Mang Tino kieu? Ai masalah Aing, disepelekeun mah pasti aya. Pasti aya. Jelasnya Bawa baturan, bawa dulur, tapi nu paling menyakitkan cek urang mah duana babaturan jeung dulur anjing. Soalnya orang pernah nemongkeun video, urang di dia lain ngegorengkeun dulur urang. Henteu urang cuman urang pesan-pesan urang ka dulur urang jangan pernah meremehkan seseorang. Dah belum. Aing sok istepot isalah papak mata aing dari kecipan. Soalnya hukumannya di dina moal mungkin terus hirupna kitu bakal manggih nemu titikna di mana. dari Indonesia anjing tah. Orang pernah kan orang ngejalani ya karya di YouTube. Iya orang kado aing jadi YouTuber. Jangan terlalu. Tapi orang tenang naon sih eta sebuah dorongan ke orang mana kudu muncul orang mah orang Buktikan lah gitu. ditajong lah ku nu ngomong eta teh ditajong. Namun ku buat aturan mah nah orang teh kan orang can boga masa ya, can boga netizen anjing ngap video Boleh lah gitu. video ngupload teh. Tadi jangan ada bapak mah ya lain keur konten. Heurean. Tah orang teh ngupload video teh karek tilu di Instagram jeung di TikTok mancan, can asup ke TikTok, ngupload ke Facebook. Nu ngomen teh kan babaturan otomatis. Otomatis Sampaikan ka babaturan. urang di nusa kontak WA teh. SW-keun atuh kontak video urang, si urang teh kuat urang SW-keun atuh. Tapi aya oge kabaturan urang SW video urang aya bener respect ka urang. Sok no kurang di respect. Nah, terus ka Facebook urang di-upload baturan ngomen. No, naon sih mana kayak gituan hayang viral. Nah teh anjing sampai ka kieuna cik urang teh. Akhirnya didukung gitu. Lain dukung anjing sih. Nah sih maneh buat tek lamun misalkan tengah lamun maneh teu kitu ge santena tong ngomong kitu lah. Kajian keneh maneh nya heuno sok semangat. Kumaha ke kajian keneh lamun maneh geuleuh ka urang tong ngomen anjing. Kamu Dari berarti situ makan dukung lah gitu. nyeletuk pisan eta mah. Tapi urang bae lah anjing. Pokoknya ieu dorongan keur urang. Nah,
naik ya Instagram teh insight kurang teh naik nu nonton teh melebihi followers kurang aya nu ngomen anjing ieu maneh kedeung deui bakal naik kedeung deui maneh bakal naik oh jadi si Pajar gitu 1000 followers urang nah dirinya step by step terus baturan urang ayeuna datang minta pang promosikeun Nah, kan gitu. tapi urang teu boga hate dendam teu boga sifat dendam Halus. lamun misalkan kayak urang kumanehna baheula dihina atau diculasan atau kumaha urang mau dendam bila mana maneh susah atau ya urang pasti nulungan maneh urang mah boga hate goreng soalnya naon lamun boga sifat dendaman hirup mau maju rezeki sese Nah, iya disebut manusia baik teh. Ulah melong Kaper. ulah melong luarna lah gitu. Plong jerona. Sok deketan heula jelemana. Namlong ya tatoan ieu tuh. Tuh. Di anting. Di anting. Ini jelema baong, teu apal heuh Mah mah. apal. Ayo urang geus apal kieu mah kan. Nah, terbuka urang euy. Jelas, ya? Nyanyi lah jelas pisan atuh. Urang jauh-jauh gitu di Garut ka dieu disambut. Boro-boro mau duit 1000 acanya. Asli. Kumaha? Mendingan biasa we, welcome. Aslina. tapi urang mah henteu ngarasa anjing tuh kerame video tino ayeuna henteu anjing sarua we urang urang mah ya nu penting boga urang kieu urang boh ka kreator lain boh ka kreator berarti ka kreator gede urang respect urang teu sarua sama rata Mantap. Emang terus sekapung sok ege jelema. Situ mah tinggal ya ini ngeunah euy hirupna geus ngeunah. Da apal kedimitina. tah Kayak gitu, nah, kebanyakan jelema. gitu Kebanyakan gitu. babaturan Iya. tapi urang teu disebutkeun ngaranna babaturan menyepelekan anjing. Nyepelekan asli. Orang sekapung emosi aya berarti geuleuh aya, kesal aya, tapi urang diantepkeun we lah. Urang kok jadi urang dijieunkeun pacuan, Ya Allah. dorongan, bahwa aing bisa. Gitu. Hampura podcast di dia mah garane juga di pasar. Hampura ke sadayana, Bro. Ya, babul gitu aja painannya. Sakitu we, timbang tino nya. Siap. Atur nuhun kapan Bisa rehat dimanapun kalian berada. Oke, CS Soalnya mah nuhun pisan ka Mang Tino. Siap. Terus nyambut kami di Garut jauh-jauh, Asli. panas-panas, tiris-tiris hujan. Gila we pokona mah. Tong hilap, Subscribe. channel YouTube Cidiuk. Oke, dan Mang Tino Instagramnya langsung. Tino Pauji 03. Anjing. Kosong tilu itu. Follow. Kebanggaan orang. Kebanggaan. Nah, Sebuah angka yang kecil akan menjadi besar. Oke, yuk. Oh, amin mudah-mudahan. Doain. Satu nuhun kasar daerah untuk nonton. Sakit banget. Assalamualaikum. Sarena barudak Apa nama tonton terus, pantengkeun, gaskeun jar. gaskeun boy